aya anu disebut ibadah dibarengan ku nikmat naon nikah yang sandi nikah mah ibadah nikmat bahkan anu disebutkan nikah mah ibadah spesial lamun ngomong spesial sok inget karena martabak aya martabak spesial pakai telur akhirnya martabak spesial rasa kacang jadi nikah mah ibadah spesial sandi rasa kacang nida ibadah spesial nikah mah spesial pakai telur dua guys cocok jeung kalimatna nikah N-I-K-A-H N-na nikmat I-na istuning kana karasa A-na aduh A-na hanet atau kumat nikmat jadi panganten Masya Allah geus kasep di kasep geus gelis disandingkan di kursi pelaminan dihiasi berbagai macam warna bunga Masya Allah direndengkeun bagaikan raja dan permaisuri sehari disindir kuno qasidah maka aya lagu qasidah jang panganten dongeng senangnya penganten baru tak itu atuh bantuan aing duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari dongeng senangnya menjadi pengantin baru ayeuna qasidah aya kapungkur masanes qasidah keur urang zaman leutik baheula anu main teh ibu-ibu alat baruleun galedena tagoni zaman jadul baheula can aya variasi pukulan baheula mah kitu we timimiti nepi ka anggeus tak brung brung tak brung tak brung tak brung kana itu enak kolna lagu teh jauh tiadana dan nyanyi na tapi ieu tah nu kecerek Nabi Aci kabare kokot Nabi Aci nu kecerek na tina beusi beres ya dana hamawi gini nu kadua hamawi ya mis leutik saklala coba abdi rombongan qasidah di Sukamantri badmintonkeun lagu-lagu Rolling Stone ini Rolling Stone ya Allah langit tagoni datang rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik aya variasi pukulan dua poe aing latihan eta gak muncrat nakwa lagi terbana datang cerawis oh mak gede sekolah tadi mah mak cerawis kan di imah budak santri lamun latihan eta sadaek-daek nakol alat lalu tik baruleut kadenge ka mana-mana opak kadenge nate opak gemlong opak emping cucur kadenge ka barudak lamun kuring balik ceramah di mana-mana jam 1 jam 2 jam 3 budak sok sarare kadenge mobil datang carurun muka bagasi jaring jing berkat ya tuh emang ciri eta kode jaring jing ke budak eta sok biasa budak mana rungguan tiludus eta biasa aman biasanya
kados nu kahiji ranginang terus kiri pisang kados kadua jeruk sawu eta teh sok dibagi-bagi dina dus teh nu katilu sangu jeung lalap jeung kakak aya di luhurna teh keur kieu ya Allah ya Rabbana di sini kudu kesirah rek cukup we habagjan eta panganten bagaikan raja dan permaisuri jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong neng nidak ngerengit di dapur yang digandong kakak kamar ku asandi dong kuma cek sandi bungkus coba sekali-kali Haji Yani tengah penting hudangkeun Haji Eman kok pada udah enang sih tungang digandong ke dapur digandong mah Haji Eman dibebetkeun di kamar cek Haji Eman ke bakar dapur yang digandong ini ku sorangan kejam Haji Eman jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru masuk kamar sulit ciwitan saling dicewir nanti boleh jaketihan mau ngambek ke pengantin nanti kalasa nyeri malah ada manja eta sandi ada cadel ngomong lagi mondokan letah nate menta dari ciwit iwit mah pengantin mah di mana-mana sok ngadadak mararanja marondokan letah pengantin lelaki ka warung balik telat eta pengantin istri meninggal gua anak ayati bahasa Arab lain mending anak ayati itu maksudnya mah kemana wae sih pengantin lelaki ngajawab bari manja etel oko Masya Allah mending etel oko si pengantin lelaki wanti senang maksudnya manawan sih pengantin istri ngadadak manja deh ayo entan atau enti pengantin lelaki pusingnya bahasa planet mana ayo nah maksudnya tanah tentit ya bujal atel saketik atel bujal ke bebek hayang digaro salah Haji Yani ayo udah angkat Haji Eman tengah peting ke sare udah Haji Eman nah kamu itu betul buncar garo di garo mah Haji Eman di garo mah di garo nanti luhur nikah ibadah nikmat nun kafha nun dimustaqula maka kalimat ni'matum minallah nikmat ti Gusti Allah setiap datang nikmat gancan jawab bersyukur jeung syukur karena nikmat Allah wajib hukumna wa syukrul mun'imi wajibun bisyarri tadi surah Ibrahim ayat mau ditaukan ke Allah wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wallahu a'lam bimuradi dua pelajaran nu Allah diasongkeun tina eta ayat hiji Allah nyaritakeun janjina nu kadua Allah nyaritakeun ancamanana mana janjina Allah la in syakartum la azidannakum ancamanana mana wa la in kafartum inna adzabi lasyadid namun kufur karena nikmat Allah sebagian ulama menafsirkan kafartum ayat tadinu nikmah bin maksiyah loba jelema diberi fasilitas hidup Allah di dunia eta fasilitas di Allah lain dipakai ibadah kalau dipakai maksiat ka Allah adzabi lasyadid siksa kacidak beurih mah hati-hati zamannya kurang ini salah musibah dunia diberi teguran ka Allah ini selalu jelema salah rombong ka Allah ketika musibah terjadi ulah nyalakeun sasaha bisi ti kalakuan urang eta nu ngondang nah sebabnya ketika Allah menurunkan teguran geuning sarerea kabagean satu makanan ke semua karena getahnya leres dunia ibarat bangunan lamun urang boga bangunan imah rek di ruang eta imah di jerona aya barang-barang mewah barang-barang butut nu diamankeun di heula nu mana nu mewah nu aralus diamankeun nu butut mah ditinggalkeun kadang-kadang dihijikeun digebrugeun jeung tembokanana ieu dunia sina nu aralus ieu dunia geus diangkatan ku Allah diaman-amankeun saha para ulama para habaib bari ilmu ahli ibadah Masya Allah urang boro-boro jadi ahli tafsir ahli hadis maca Quran ge can bener boro-boro ahli fikih salat ge can teu manina boro-boro nyampe khusyuk sedengkeun ieu nu
anu pararaten ilmu nangis diangkatan ku Allah sawadir ya segoncang ya pakuna secara tohir gunung gesing beledak selebat tengno sombong ke Allah pantas dina hiji riwayat Sunan Gunung Jati ceramah di payunan santrina cek Sunan Gunung Jati dina hiji waktu ieu negara moal eureun ditegor ku Allah ku musibah lamun ngondang eta musibah geus aya di Indonesia santrina naros ya Syekh sanu ngondang musibah di Indonesia hiji geus loba jelema poho ka Allah sombong ka Allah nu kadua di mana loba pemimpin di Indonesia geus salakah geus teu mikirkeun rakyatna nu dipikirkeun organisasi masing-masing partainya masing-masing nu katilu di mana loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama Allah ahli ibadah ngahina ngaledek kana amalia ulama-ulama ahli ibadah sadaya Syekh nu ngondang musibah di Indonesia di mana umat Islam resep nyariin masjid tapi emung ngaresian nu kalima loba jelema resep ngadahar riba nu diharamkeun ku Allah tapi salah raya eta teh leres teh bisi tina kalakuan urang buru-buru tobatan geuning datang mah teguran kabeh ka bagian mantap teh habis pikir jelema ditegur ku kiai dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teh ngarugikeun batur datang mah musibah sararea rugi nya nu maksiat akang nu judi akang nu mabok akang nu jinah akang tapi ketika Allah mere teguran lain akang we nu cilaka ustaz santri kababawa tuh tsunami nanu mararaot eta ku tsunami jelema doraka wungkul maaf aya ustaz aya santri jadi korban teh nyahoana naon kabagian akibatna leres can aya tsunami banjir musyawarah can deui suan cek banjir belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge leungit untung kiai na salamat naik tangkal harta pakai kolor tak kiai di sampingnya kabawa ku banjir tinggal untung cak kolor na pagar coba lah munjin kolor na kabawa banjir kamana tak hibar dikukur izin emang mahal manuk kiai apa sih dengan kurung lagi saraya kabage masing-masing kiai ngajak masing-masing ka kiai kumaha kiai na dendam ayo cek kiai halus masing-masing ente mau mandi sorangan ayo sia kudu kitu suganana lah cek giliran aya nu mau ke we butuh ka kiai leres teh nu ngamandian mayit kiai nu nyolatan nu ngagoehan nu ngaduakeun nu ngagotong makosak nu ngagotong kiai atuh RT nu ngagotong ku kiai diuruskeun coba lamun kiai na masing-masing dendam deh cek kiai bagus masing-masing tunggu dina waktuna dar teh maot naon salaki maot nu ngajak masing-masing teh nya dendam kiai non itu cek masyarakat mantos kempel kan gak bisa ngamandian ngantos kiai cek beda masalah kitu cek masing-masing lamun anak nasi mayit beungar cek anak nasi mayit daripada bangke bapak bau eueuh nu ngamandian taikeun kana mobil steam ngamandian bayi diseting sekalian sirahna sese kumaha kurin sok mayitna ya Allah butuh ku kiai leres teh mun ditegur dielingan nasihat nurut ieu geus akhiri zaman sedeng bahwa musibah di mana-mana ternyata loba nu ngondang pantas pernah dikomentar ku Bang Haji Roma Iraha ya Irama eta favorit kuring eta baheula lamun kuring keur di Kobong inget keur di Sukabumi ngobong baheula tetangga pesantren lemur aya layar tancap baheula mah kitu nih hiburan film teh layar tancap di sawah gitu kuring sok digorowan ku ajengan asep radio mun ama Aisyah ka mana teh putrana karena hiburan penginten nama aya layar tancap ka ditu aya isana tadi aya susul maksud ajengan susul teh titah balik ya kuring mah nyusul teh milu nongkrong susul jadi susul bunga cek kuring yes
putra ajengan di harudung samping nagalengan sawah beuring hai cek putra ajengan mana sih jeung saha nyalira masa apa dia hiburan apal lah atuh kunaon ka dieu di piwarang ku amba naon ya soranna si aka mana ka ditu nonton film cek anak susu nya masak susu bisi katiwisan di bagandi lah kobong ya hiburan tatangga lembur ngabring santri teh harudung santri ngagelehan sawah film teh jauh pidono dari Prima Adven Bangun Susana Iblorong terus Roma Irama Satria Bergitar ingat harita ke rame Satria Bergitar film asal film omak mulai surak nu nonton teh jeng 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 eta musikna eta ngamimidian omak datang eta teh jeng 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 segala nah jadi kan nyerok kidul wah salah nyetel ya operator lain eta musikna omang eta mah atuh nyi blorong pinahkeun deui bijil kuda omah akan naik kuda na tonggongna gitar salahna mana teh ibu kuring ngecekan saya nyebut kuda kan ini sama iya kuring aja di Sumedang nyaritakeun eta ibu salahna eta salah jasa bubarok niru salah kuda ngeunah kana hati ayo di dieu salahna eta kuda dendam awewe awas jeng 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 sok saya nyebut kuda omah ditembak ku musuhna keuna kana pingpingna getihan eta omah diusap ku omah astagfirullahaladzim sungguh kau telah aku yakin semua amal perbuatan akan ada balasannya. Assalamualaikum. Omah ngajeng penjahat di assalamualaikum wae soleh omah lumpak omah rasa ditembak deh tok udahna eureun sabab awewek nyebrang ditanya ku omah kau kah itu nikah Mimin oh Mimin ternyata aku salah Mimin terima kasih Mimin assalamualaikum Omah didatangan ku jamaah ka imah ka Jakarta. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik. Kita simak syair berikut ini. Jadi mun aya naon omah masuk nyieun lagu wae. Aya musibah nyieun laguna. Kunaon loba musibah aya nu ngondang. Dijawab ku Mang Omah. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lo baca lemah geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Lo pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang kita curi Oma lalu nyanyi ujungnya meriang. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, mengharamkan muludan, mengharamkan rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan, lamun geus nginjem duit, oh, mau jadikan jadinya kan? Ka tukang kredit, atau ka rentenir,
nginjem rasa juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba haram beda mentok kira rasanya beda kicik rasa hadir di Bang Emok kaya ya Bang Eswad sahang ngonang bencana hiji loba jelema poho ka Allah sombong ka Allah ngangkat beas 2 karung maka dugaeun eta leungeunna ngangkat besi barbar 50 kilo diangkat ku leungeunna kuat tapi loba jelema zaman endeh teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur bawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba jelema geus teu karawah teu aya leres sombong ka Gusti Allah mung sujud mung syukur ka Allah anu geus bere kahirupanana sade nu ngondrag musibah loba pamimpin sarakah zaman ayeuna nya sakalobana aya kitu kuduna mah geus 74 tahun leuwih merdeka ya loba ulah loba nu sangsara Indonesia rakyat kudu geus sejahtera da beunghar Indonesia teh hayang aneka tambang geus kumplit di Indonesia aya minyak gas bumi geus aya di Indonesia atuh kamarana tah hasilna digarembolan koruptor di Cina beunang ditewak langsung digantung napi ka paena koruptor di Indonesia beunang digantung persidangan putus-putus koruptor di Saudi beunang dipotong leungeunna koruptor di Indonesia beunang dipotong tahananana kuduna 5 tahun jadi 1 tahun duit atuh nyabit duit gua mah duit sakit atuh nyabit duit gusit atuh nyabil fulus gua mah bil fulus mampus atuh nyabil fulus lulus pantas Rasulullah SAW bakal datang ke di akhir zaman nimpah ke umat kaulah opat perkara diangkat naon hiji Allah ngangkat berkah di dunia nu kadua Allah ngangkat ngeulingitkeun nur cahaya rahmat dina hate-hate jelema cirina geus daya nur cahaya Allah eta jelema teu asate teu daek narima nasihat nu katilu Allah ngangkat sifat era di masing-masing awewe geus teu boga ka era ayeuna geus ilang maruah nu kaopat Allah ngangkat sifat adil di masing-masing penegak hukum yarfa'ullahul adla minal hukami lamun geus terjadi cek Nabi maka teguran-teguran musibah bencana didatangkeun geus aya nu mondang salintena nu ngondang musibah loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama Allah ahli ibadah geus loba anu ngahina-hina ulama leres kadang-kadang ngaledek kana amaliyah ulama-ulama saleh contoh bae lamun aya ulama di urang di dia resep tawasulan resep haulan sok aya we nu resep eta teh jang naon tahlilan batur geus maot moal ngadengieun dikirim bacakeun Fatihah geus maot wae naon tawasul musyrik aya nu resep jang naon muludan haulan bid'ah dolalah aya begitu aya sok aya nya bahkan nepi ka viral aya video ceramahna geuning memperingati maulid Nabi sarua jeung memperingati kesesatan Nabi atuh cek kuring mah tersepak cicing bae tolonglah mampu saling menghargai meskipun anda beda tolong mampu saling menghargai yuk kedepankan ukhuwahnya itu supaya Islam tetap kuat anda senang muludan syukur nggak senang cicing ulah ngaledek harus deh kaji reka mana muludan hujan moal kaji keur kuliah teu diajarkeun muludan teu naon ada kamana tuh Cang di bumi aja tadarus abina sae yang tadarus ame berkah di kampung sabab anu ngaji Quran aduh nuhun kanji didoakeun atuh kanji nu bade muludan didoakeun kanji sing kengeng ilmu anu manfaat amin Jang doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam indah Islam namun mampu saling menghargai perbeda yang lain kadang-kadang tong di Tasik tong di Ciamis di Bandung di Karawang anu nyelak nu kitu tetangga ngaji kemana muludan oh tadi itu nah haji wani eta jelema sampeurkeun ku kuring kunaon ngomong eta nya muludan ka haji oh tadi itu sia ieu tadi itu maksudna naon ka haji maksudna naon tadi
yang meludan ti ditu Kang Haji enak kuring nanya sia ira hati ditu pamit jeung sia di ditu mawa naon sia di ditu ira sia ka ditu deui mikir liur eta jelema digitukeun oh Kang Haji jadi gitu dong mana sia gitu atuh lamun embung di gitu-gitu nya ulah gitu tah gitu itu bukit cicing menjedok ulah nyen gara-gara tetap jaga silaturahmi mah meskipun beda leres teh saling menghargai perbedaan bagus eta Islam indah kayak gitu dan tegenah gitu kan nah coba maksud ente kuatir itu nah nyapa Nabi can pernah na sejarah ya catatan Nabi merayakan maulid pakai tenda panggung sound system nya oh aing ge maca aing sejarah can pernah Nabi muludan pakai dirayakeun tenda panggung sound system can pernah pikir geus ya atuh Nabi rek nyewa tenda ka mana harita can aya sewaan berarti ti nabina perayaan nama bid'ah Kang Haji maksudnya nya perkara ti nabina hukumna dolalah Kang Haji maksudnya naon sesat oh jadi ti nabina sesat kabeh Kang Haji teu bisa dibagi-bagi teu bisa pokokna mah kabeh ti nabina sesat kuring nanya ayeuna ente aya di zaman Nabi oh lalah reukeun aing cek bae bari nya ke HP Android aya HP di zaman Nabi aya dolalah tadi nya ieu mah lain deui Kang Haji cek sian tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi geuning ayeuna ente nu ngabagi ieu mah lain deui ngaji nu bener sia leres nya perayaan macan aya ti Nabi mulu dan gajaban dirayakeun make tenda panggung sosis can pernah ngan peringatan tos aya kumaha ieu teh perayaan can aya peringatan geus aya atuh beda kalimat teh perayaan peringatan beda setiap perayaan ada peringatan dalamnya tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan dengan sakadar memperingati maulid Nabi mah macakeun tarikh maulid Nabi jadi pahala tina peringatan maulid Nabi Kiai beres sholat isya ngajak-ngajak ke jamaah makmum ulah kabar alik baturan kuring 10 menit di masjid ayeuna Kiai kuring macakeun tarikh kelahiran Nabi niat ngamuliakeun peringatan maulid Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai bunudan teu kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid keurin-heurin sedangkeun aya macakeun tarikh maulid Nabi sari di zaman Nabi atuh Nabi nyarira sok nyarioskeun peureun sahabat sok naros ka Nabi bahkan hebatna maulid Nabi na can lahir tos aya nu dipayun nyaritakeun bakal maulid Nabi Muhammad SAW ieu hebatna Rasulullah can digelar ka dunia tapi geus loba nu nyaritakeun can lahir tapi geus terkenal ieu hebatna Rasulullah bahkan Nabi Rasulullah geus tawasulan ku para nabi-nabi na can digelarkeun ku Allah ka dunia can didohirkeun diciptakeun mah dipayun nurna Rasulullah pan Allah can nyiptakeun naon nu dipayun ku Allah dicipta teh nur begitu nur dicipta Allah ngadawuh ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad cahaya kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad beres Allah nyiptakeun nur Rasulullah neme Allah nyiptakeun sanes arash lauhil mahfud qalam dicipta tina nur Nabi Muhammad SAW bahkan ketika nyiptakeun qalam tina nur Rasulullah Allah ngadauh ka kolam ya kolam uktub kolam tulis panjen nulis naon abdi Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah Nabi na can digelarkeun tapi nama sudah terkenal subhan ditawasulan ku Nabi Adam Nabi na can digelarkeun ka dunia nah abah ya Adam dilungsurkeun di surga ka dunia dipisahkan yang Hawa turunkan di Jeddah Nabi Adam diturunkan di But kapungkur But ayeuna India sujud naluhur batu ngampar luas Nabi Adam bari cerit bari lihan hayang dihapunten tina kahilafanana bari teu liren-liren Nabi Adam sujud salami 100 tahun sujud Nabi Adam lambaina teh eureun ngucapkeun doa istighfar rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin terus dibaca
Ngan lami-lami penasaran Nabi Adam doa istighfar dibaca terus tapi can aya jawaban ti Allah. Boga Nabi Adam tina sujudna brai socana peunta ketika ningali ka luhur kaget. Kalimat begitu indah disinari ku cahaya-cahaya indah. Dibaca ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, teu sembarangan Nabi Muhammad aya sagigireun Gusti. Berarti Muhammad makhluk Gusti anu mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah ngawalar. Ismun min asma'i auladik. Adam, ieu nami calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya. Ku mulia-mulia teuing can digelarkan dunia tos disiapkeun namina. Inilah manusia yang paling aku cintai, kata Allah. Maka Allah miwarang ka Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam, mentak ka kaula kalawan hakna Muhammad maka kaula dihampura kahilafan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung perintah tawassul mulai ayat ini. Allah nu miwarang tawassul. Nabi Adam nu ngamimitian tawassul. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Allah nampi kana tobat Nabi Adam. Bahkan sebagian ulama tafsir nyarioskeun Nabi Adam tobat ditampi tobat gara-gara tawassul nyebat jenengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu adalah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bimurad. Eta sebabun nuzul Nabi Adam tawassul ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Nuh alaihissalam tawassul ketika Nabi Nuh diutus ku Allah bikin ngancurkeun raja dolim. Di zaman Nabi Nuh aya raja dolim ngaranna Daromsil bin Fumel. Naon kadoliman si Daromsil? Cikal bakal ayana perjudian. Nabi Nuh geus kesel arek dihancurkeun tentarana 200 si Daromsil. Aya Nabi Nuh ngan ukur salapan santrina sarit. Malaikat sumping mayun ke Nabi Nuh tong sieun ku 200 tentara Daromsil berangkat hancurkeun ku salapan urang. Sieun teh aya kakuatan. Malaikatna Allah memeh berangkat perang buka dampal panangan anjeun nu katuh dibuka aya selatan dina dampal panangan Nabi Nuh. Ilahi as'aluka an tansurani binuri Muhammad. Protes Nabi Nuh, ya malaikat Rabbi, iya nur Muhammad, cahaya Muhammad. Muhammad dengaran malaikat muqarrabin apa rohaniyun? Sur malaikatna Allah eta sanes nama malaikat nami jalmi calon utusan Allah terakhir nu bakal mimpin umat akhir zaman anu banget dipika cinta ku Allah. Ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat dina siji riwayat Nabi Nuh ngagoak, ya Rabbi panjangkeun yuswa abdi hoyong janten umatnya. Pangkat Nabi, pangkat Rasul mengidam-idamkan ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya luar biasa Rasulullah. Geus aya nu nyaritakeun maulidna. Nya perayaan macan aya atuh Rasul mah tiap dinten Senin aya ngariung jeung sahabat naros akhirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul senyum, sahabat kaula nguping ti umi kaula carioskeun Gusti kumaha saur umi Aminah ra'at ummihi waladat bi ka'annahu nuran adaa'at qusurur rum wasyam. Saur umi Aminah kieu ketika kaula lahir malam Senin eta keur poek Mekah ngadadak caang tina wajah kaula biji cahaya, bahkan cahaya kaula sampai tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Bahkan cek kurang kali halit 10 tahun ketika malam kelahiran Rasul uninga bumina Siti Aminah caang ngaluarkeun cahaya kemana-mana eta murang kali pameget 10 tahun ningali aya bayi wajahna keur digugurung ku panon poe kasyamsi tajri fi wajhihi bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah bayinya Rasulullah. Sahabat naros Gusti saha eta murang kali 10 tahun teh nu ningali Gusti wajah cahayaan ibarat panon poe lelempangan. Sa Rasulullah ayeuna jadi sahabat kaula aya di pengkereun anjeun calitna sahabat malik ka pengker aya hiji sahabat nuju tungkul dirontok ku sararea bagja anjeun ningali Gusti Rasulullah nuju alit
aya panon poe jalan-jalan di wajahna bijil cahaya di wajah Rasulullah. Siapa itu anak laki-laki 10 tahun ketika melihat Rasulullah lain membawa cahaya? Itulah dia Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasul lahir Abi Hurairah usianya 10 tahun. Entah ungkapan Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhi bagaikan matahari diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji. Maka diabadikan ku Syekh Ja'far Madinah Barjanji, maka ayat kalimat wa muhayyang kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra, bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya nabi salam alaika. Anta syamsun, kau bagaikan matahari, you are the sun. Anta badrun, kau bagaikan rembulan, you are the moon. Anta iksiru wa ghali, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara, you are the golden griffin. Sakit begitu nah. Mending nungguan. Inilah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wajarlah orang tiap malu diagungkan kelahiran anak, jangan luar biasa. Manusia paling sempurna. Lahir poek jadi caang. Ayo terus kita ngelahir. Gaya, kayak gitu balik di Karawang tetangga kuring cai jangan ngelahirkan tengah penting kercang listrik pas paren. Dibalik kata Minang Nur ilat duluman. Dina caang jadi poek. Sila horokes nongtok rek bijil bidan gigireun ceijah. Salakina ceijah gigireun bidan nggak bantuan. Itu parum listrik atau bidan rumpuran pada poek neangan sirah horok. Ngarapak kagigir geuing, teh nyawa aya salaki ceijah. Salah nyekek bidan rewas salah kecil ijah ngaguak gara-gara paling listrik sirah orok jadi ngaledikan atau salah kecil ijah gogoakan bu bidan ih geli ya malahin orok lain naon atuh jangan itu mah kobra. Masya Allah orok dia beli kecekek untung teman cok bidan ece lain seri lain mikir anak boga anak parawan bejakan tak kasih nopi si Rika, si Tati, si Susi bejaan si Neneng, si Lilis bejaan, si Uis bejaan cek saya bubarok parawan ulah peting liar peting ting sababna lu bakal bejakan orai laliar cenah peting sekali macok bareuhna lila parawan kudu eling ieu zaman geus diguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jama akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ke penginapan saeuting ujing-ujingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Namun guys kejadian gitu indung wirang bapak wirang tetangga wirang salah lembur kabagian warirang bau tak lamun dihiji mah anu zina pek diantep tadi usir tadi gerebek hati-hati 40 suhunan ka kalian keluar wetan kidul kabeh kabagian dosana ini bukti ketika datang musibah matunya matunya naon kabagian akibatna leres teh daun dari pengajian sing jadi benteng amin. Amin. Khusus kampung nan Nusa Sireum, Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, khususnya Ciamis deui Indonesia. Mudah-mudahan sing berkah jauh tina musibah ya. Amin. Dijaga jauh tina wabah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Musibah wabah. Ya Allah merambat ke mana-mana lain sungkul sadunia. Teguran nanti Allah sekaligus berarti nusara rombong kau Amerika Rusia barisannya senjata hebat canggih super canggih geuning dibere pelor leutik beri dekat tempo bikinan Allah kelabakan eta Amerika Rusia gilireun bisa nyang hareupan eta pelor nu leutik nu aranna neng corona jadi betah corona teh di Indonesia teh eta gara-gara ninging ngaduakeun teh
ini menang sembako bansos di corona WRT dibikin teh mak aya bansos bantuan sosial sembako jeung artos 200.000 di corona cek ini watos kan ka corona nuhun mudah-mudahan corona sing panjang yuswa batu ek dibantai kumanehna didoakeun amit-amitan ini simparan yang umur orang sudah sejauh tina wabah amin ya Allah ya Rabbal kita leban menghina karena amalia ulama saleh anjen resep buludan tenanaon yang resep yuk tingkatkeun nya perayaan anak bid'ah peringatan nama Sayyidina Nabi perayaan anak anyar sabab tahun 488 Hijriah mulai aya perayaan Maulid tujuan diayakeun ngamimitian eta muludan teh yang ngabangkitkeun Islam santosna dibantai di Palestina waktu perang salib gahiji Islam eleh ku Inggris ku tentara salib lemah Islam didinya hayang bangkit deh Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas neangan ide aya ulama ahli sufi ulama ahli Allah anu lahirna di Kufah Kufah teh kota leutik di Irak Utara namina eta ulama Al-Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hanbal kayak dicarana Islam kudu dikumpulkeun di tempat dibacakeun tarikh Nabi pikeun ngabakar semangat Islam supaya mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas kitu asalna tujuanana di dinya yang bingung Imam Sirin yang biayana di mana lamun ribuan Islam datang buludan ieu biayana di mana hese heretan yang biaya sabab biaya can kawin jeung Mang Dana jadi biaya teh pamajikan Mang Mang Dana teh salakina tah kitu kumaha we amen kolong ya atuh butuh doa duit kalau mah di mana-mana di pengajian dan duit butuh orang teh duit atuh nyaho duit butuh doa butuh da kuringnya jelema biasa normal teu munafik mantap duit jauh-jauh ti Cikampek ka dieu oge daripada cicing we di imah lieur sirah mikiran loba hulang-hulang hutang gimana nya kuring loba hutang sok tahu mending liar ka dieu sugan dia mah menang amal amplop karena duit wae awewe ya itu ring balik ngaji ti dia mawa doa astagfirullah atunya asep da nu serba gratis anu main duit wae atunya da ngaheujeun di WC umum ge mayar merenung di WC umum mengheujeun mayar kuring pernah teu mayar pandi udah kudu jaga WC di terminal haji pelit astagfirullah ada mah diketukeun kunaon man mayar ji atuh ngomong ya mayar ente nyaho sabaraha timbang 2.000 yita 5.000 pulangan udah nyaho cek nu jaga WC receh ji asup deui aing ka WC daripada lapor duit ngaheujeun deui aya di jero 6-5 menit kan gua deui nyesa 1.000 lumayan tina 5.000 1.000 lumayan receh ji karena hitutkeun pret 1.000 pamulangan karena hitut segala rupa atunya cek ge homo di imah rumah tangga salah kita boga duit lieur leres teh sok we hayu salah kita boga duit moal teh nyengsol mah ka mana-mana loba duit mah bagur kakalak manja ka salaki mau ngopi di wawal-wawal ka salaki da salaki loba duit ngopi atuan ngopi salaki itu boga duit nita ka pamajikannya panjieunkeun kopi lain dipanyieunkeun ti dapur bijil ka tengah imah nyampeurkeun salaki ngajingjing termos gelas sendok tambrukeun hareupeun salaki jieun ku sorangan ulah manja hirup teh tak termos tak gelas tak gula tah salaki na kopi na anak terok beung sia astagfirullah mainan salaki ngaco make daki aya awewe kitu di dieu wah salaki na sieun salaki heula jaya cek ku pamajikan balik meureun ya Allah ya Rabbana ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah maka tembuslah eta kabar hayang meludan nyampe ka hiji raja Irbil pada waktu itu kota ketiga terbesar di Irak setelah Basrah Baghdad. Irbil aya raja beunghar namina Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Sekali gebragan meludan eta raja Abi Sa'id mencit ontana 500 unta mencit kambingna 10.000 kambing tetanggung eta raja beunghar
meludan nepi ka kitu urang baru-baru nyumbang kontak meludan kontak lagi eueuh buka hayam hiji ge digebahkeun sieun ka panggih ku panitia na careuh bid'ah tak perayaanana anyar ngan kategorina hasanah bid'ah terpuji bid'ah yang bagus. Saur Syekh Jalaluddin As-Suyuti hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dhimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyari fi maulidihi syarif. Merayakan maulid bid'ah tidak ada dari Nabi tapi bagus lamun dikerjakeun meunang pahala sabab tajal manu muludan didorong ku rasa cinta ka Nabi jeung hatena nu muludan ngerasa bunga ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu. Saha Syekh Jalaluddin teh ulama besar keajaiban dunia. Naon keajaiban Syekh Jalaluddin yuswa 70 tahun katalar Quran katalar hadis lebih dari 600.000 hadis setengah juta hadis hafal ngarang kitab Syekh Jalaluddin lebih dari 700 jilid kitab karangan. Salah satunya sudah terkenal kabeh pasantren pasti mengkaji disebut tafsir Jalalain. Subhanallah makanya tuturkan ulama-ulama Allah Rasulullah sing kuat ahlus sunnah wal jamaah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, loba di cenah nu ngadang musibah saha? Loba jelema geus ngada riba. Seureun nanti ayeuna kumaha diparabkeun ka anak tahu eta anak jadi telas hate. Mentak tok aneh lamun minta budak teu nurut ka indung ka bapak, tinggal lapakuran bapana bisi pernah mere nafkah ka pamajikan baheula ku nafkah anu haram. Mun tobatan teh ayeuna ulah nyalakeun teuing budak anu mah teu nurut teu ngawaro ih tapakuran ku bapana bisa aya nafkah haram baheula distorkeun ka pamajikan jadi protein jadi gizi jadi caimani dicampurkeun jeung bapa hasillah anak. Hati-hati cek Nabi kata budak teu asa teh gara-gara aya kadaharan haram geura tobatan teh ayeuna kitu tah awas ka panganten sekaligus anak-anak teh hayang buat turunan halus kudu kitu bibitna kudu halus deui racikan menuna kudu halus ulah coba-coba barang haram distorkeun ka bojo. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Syukur karena nikmatna Allah eta janji Allah bakal ditambah jalma-jalma nu sok rajin syukur. Nu kadua jalma nu kufur bakal dibere azab siksa geus disadiakeun ku Allah. Makana syukuran Kang Sandi anjeun keur dibere nikmat ku Allah sabab tina nikah aya nun nikmatu minallah nikmati Gusti Allah. Cara syukuranana kumaha Kang Haji ijraul a'dha fi maradatillah wa ijraul amwal fiha. Hakikat syukur ngagunakeun anggota badan dipake ibadah, harta banda dipake ibadah. Kita syukur supaya ditambah nikmat berkah rumah tangga. Komo secara logis nah ya apa nikah teh bunga nikmatnya nikmat itu nikmat kumaha sandi badannya nyak ninda sandi badannya nyak ninda kemana-mana kalau poe kanu cangis bebas aya mah tos halal tos diakadkeun tos dihalalkeun tos diijabkeun bahkan sandi jadi minantu enonan minantu teh mimiti nampi tugas diberi tugas usaha diberi tugas naku kersana al mukarram saha Bapak Kiai mana Bapak Kiai Haji Abeh geus masrahkeun amanat ka saha ka sandi cilaka jeung salametna anak bapak tergantung dari leungeun anjeun ayeuna pemegang amanah sandi geus diangkat jadi pilot geus diangkat jadi nahoda mawa kapal pesiar di tengah samudra penumpangna hiji saha nida dibawa ka mana ku sandi eta kapal pesiar nu penumpangna hiji teh nida teh dibawa ka hiji pulau nu disebut Sakinah mawaddah warahmah. Ngan ingat di tengah samudra loba tantangan sandi bisa ombak menjulang tinggi lamun nahodana teu aktif wah bahaya teu amanah bisa-bisa pisah jeung penumpang cilaka di tengah jalan aya batu menjulang tinggi bisa nabrak eta kapal pesiar aya laut garalak makanya amanah jaga eta amanah salametkeun nida dunya jeung akhiratna dan sakadar hayang sah unggul mamawa nya nikmat mamawa awewe bebas sandi ka mana-mana ayeuna mah nida dibawa ka nu poe kanu cangket ngendong di imah nida ge sandi beras moal ditilang ku ronda moal naon sababna sabab sandi geus akad nikah geus nanda tangan surat-surat resmi kepemilikan aya SIM STNK BPKB eta teh sandi keur nikah nanda tangan surat teh sandi nikah nanda tangan nya eta surat resmi ulah leungit SIM STNK BPKB eta teh SIM surat izin mondok berarti sandi ngendong di bumi nida bebas mau ditilang nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit ini nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok
resmi nama Sandi teh gaduh motor japri teh. Subhanallah. Ngan inget Sandi, hei neng Nida, sabada nun aya kap naon kap karoha teh riweuh bingung susah aya dina rumah tangga. Lain yang sinan Nida lain, lamun Nida terpercaya tanyakeun ta ka panganten kelas berat tuh nih tuh. Eta panganten kelas berat eta. Laras ibu laras, aya bingung na rumah tangga aya riweuh aya, hariwang aya, survei membuktikan. Ieu diungkap di TKP langsung ieu. Nida naros Kang Haji, ai riweuh rumah tangga pijilna tina naon? Biasana mah Nida tina masalah ekonomi eta. Ajar panganten mah duit loba kene kadaharan namplok kene, tapi sok diuji ge ka dituna. Pangabutuh rumah tangga semakin meningkat, penghasilan salaki teu cukup bahkan loba kurang, maka dia dibutuhkan istri solehah. Mana istri solehah? ISTRI, Ina iman anu kuat, Esna sabar, selalu menerima apa adanya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Siti Khadijah teh pengusaha sukses. Rasul pernah jadi karyawan Siti Khadijah. Ketika nikah, Siti Khadijah rela ngorbankeun sadayana harta pikeun berjuang agama. Diuji ku Allah na rumah tangga na teh aya tuan ngan leueuteun saum Siti Khadijah. Rasul ngemut aya nu tanggung jawab cek Nabi. Berarti kudu nganafkahan wajib. Maka Rasulullah kasbul halali wajibun. Neangan duit tina jalan halal wajib hukumna. Bawa tos ka bojona. Geulis kaula rek kaluar bilangi nafkah. Kewajiban kaula. Mangga Gusti mugi salama. Sonten uwi lengoh Rasulullah teh cacandakan. Khadijah tetap senyum. Sang Rasul kunaon anjeun senyum? Padahal kaula apal anjeun keur lapar teh eta ngeleukeun, sementara kaula balik di mana-mana teu hasil tapi anjeun senyum. Kumaha saur Siti Khadijah? Gusti teh janten halangan lapar ati, kanggo cinta ka Gusti. Abdi mah senyum teh bingah ningali jalmi nu paling dipi ka cinta ku Allah, paling dipi ka cinta ku abdi. Ayeuna salamet aya di payunan abdi deui. Subhanallah. Hilang rasa lapar pusing Rasulullah. So Rasulullah anjeun teu tuang pan kaula teh nyarak tuangeun anjeun moal tuang meureunna ayeuna. Wios Gusti da abdi mah tos niat saum, ari Gusti saum, kaula ge saum utak aturan saum we sasarengan. Ngajak puasa, salaki balik di mana-mana lengoh teh. Aya teh nu kitu di dieu. Pak, pamajikan urang kitu teh. Jawab jujur kitu teh. Geus naikkan isukan neangan deui. Neangan deui duit. Ya Allah, hebat Siti Khadijah ya kan. Ada uang abang sayang, ada uang tetap abang disayang. Beda jeung ayeuna Masya Allah. Salaki balik ke monyeng soal. Salaki assalamualaikum teu dijawab acan. Malah ngakuak na lawang pantok. Curiga, aing mah curiga. Cek salakina kunaon ieu teh pugu-pugu. Nah, teu hasil deui wae. Geus kumaha tuh nyai da akan teh geus usaha mah da cek kiai ge wajib usahana hasil jeung teu pasrahkeun ka Allah. Sabar atuh nyai sabar. Nah, akan bisi lapar tuh di dapur aya goreng sabar. Astagfirullah, sabar digoreng saya. Salakina ngadat kawala nyai tong ngomong gitu. Nah, Kang sakalian cocolkeun kana kawala. Salaki mikir nafsu ke mah capek teu boga duit datang ka imah blek butuh disada. Pamajikanna ngerewelang wae. Naik darah salakina cek salakina. Geus hayang naon ayeuna? Pamajikanna leuleus ditunjuk kitu mah kudu Kang urang teh rumah tangga teh geus puluhan tahun eueuh kamajuan. Cek salakina tita tadi atuh ngomong hayang maju kitu. Geunan aing nengan roda. Naik sok didorong sampai ke Cineam bae. Tasik gitu. Lain kitu Kang baturna teh rumah tangga teh imahna, mobilna, motorna, bahkan tadi ibu-ibu keur ngaji rutinan ibu-ibu gigireun ibu-ibu tungkul bongkok. Kunaon? Kongkorongna Kang emasna 6 kilo. Saya mah ngaji teh nempuan emas batu. Salakina makin ngadat geus hayang naon saklek wae pisah we Kang ayeuna mah bagus pisah balik ka kolot maneh balik dari budak kumaha bawa aing teu ngajuru atuh salakina mah teu ngajuru ai harta naon aing teh bukan naon hau bawa
Hari iman bawa iman ke akang gimana milu atau aing ngabring sarere mah ngungsi subhanallah aya ujian aya sok cerewet gitu awewe ka salaki aya bener ti dieu mimiti tung keripit ahai ulat bawang Nyung teu bawa duit kasalaki ngajak perang mensalaki duit na carang kasalaki bang di dapur meuni tong treng budak jadi kabarerang mensalaki loba duit kasalaki cawat cewek beri gutak kita kediri tengah bibit sayang beri kupingkan ibu-ibu kupingkan jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka ku tanjung samping sangkeun ujur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan orang geus melendung ibu-ibu salaki cekekeun juri ya Allah pasti ujian rumah tangga ayah IST naon istri salehah tawadu rendah diri handap asal Siti Khadijah radhiyallahu anha upami nyarios teu wantun ngaluhuran swanten caroge geulis ka dieu sakedap labbaika ya Rasulullah rendah badaya naon Gusti utusan Allah pamit teu ngarepotkeun hoyong pangjaduhkeun cai susu kaula mangga antos sakedap didamelkeun ku abdi beunang ibu kitu ngaji pangrajinan atau roh baal subhanallah Siti Khadijah pami ngobrol sareng caroge tungkul mas takana teu wantun deukeut wajah caroge Pak istri urang kitu teh ngobrol jeung urang kumaha anon melotot ciluh muncrat hasil ngaji ayeuna coba praktek kayak di imah ecel he uun tati dengek tuh nunung he dengek tuh aya cuun aya tak uun di mana-mana kayak balik ke imah praktek hasil ngaji ngobrol jeung salaki pakayun-payun tak ecel tungkul tak cek salakina hasil ngaji karena nilai bohong angkat ke salakina leles nih lu kali diangkat tungkul salakina keluar nyokot awi dibuanjel lah terus naon di cenah Siti Khadijah cirina ngamuliakeun caroge Masya Allah upami papayunan caroge Siti Khadijah dangdos padahal geus geulis alami tapi dangdos deui coba ibu teh kitu kageulisan teh yang batur pun teu nidak tah eta mah geus milik A Sandi dandan mempercantik diri khusus untuk A Sandi ibu sok itu dandan ka mana oh ka pasar ka ondangan babak belur pabrik cat kabeh pindah kana beungeut rejo beureum geuneuh kana raja bibir geus beureum di beureuman beli kamu cuy percis ajak ngeger embek menang nama tukang ojek supir angkot bukan Siti Khadijah cantik alami mempercantik diri ketika tahu Rasulullah mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Bayi pantau dibuka. Bayi jannati. Rumahku adalah surgaku. Buktinya bidadari menjemputku. Wow. Geura ibu kitanya hasil ngaji ya. Lain neng didakwa ibu-ibu kayak gitu rumah tangga. Solehah. Selagi balik jam 5 sore bungu salat asar dandan. Anak nonton mah ondangan saha nu hajat kita mandanggat ngajemput bapak hasil ngaji kamari di majelis taklim Al-Eman kalau baca tanya
ngajemputna ke mana mah bandara bapak saya di sawah naik pesawat yang nyungsep nagalengan ngajanela pantau ibu cali jendela dibuka hadengna ningalikan keluar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, pahala berkah tasbih nu dianggo ku abdi dugikeun ka caroge abdi anu nu di jalan tebihkeun tina balahi selametkeun di perjalanan hasilkeun rezeki nu berkah nu halal kanggo ibadah. Pernah ibu nungguan salaki kitu ngadoa astagfirullah kumaha mamatahana ieu mah lipan geus medok buka harding jendela ningali keluar nungguan salaki can balik-balik kuat ke jendela. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anaknya di tukang milu mah gua teo 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 darurung jeung reregan nu burung jeung nu edan baca tasbih mikir eta ganjaran ka Allah supaya dugi ka caroge salamet di perjalanan caroge katingali mulia cek ibu alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Brai panto dibuka ibu action di panto brai nyai seuli salaki bengong cek salaki berarti canda teh rumahku adalah surgaku ya Allah dijalani pagawean seluruh anu geulis tapi ternyata ieu nu paling geulis ya Allah halal kanggo abdi muji salakina di luar dan ningali bibir pamajikan amu cuy dilipan bari nyengir ngageureun payung pisan cek salakina indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigi lipan bedok cangkang jengkol ngelap nah untung cangkang nah coba lebun tangkal nah ribut sakitu maleheng naik langgan daripada henteunya ecenya pan salaki balik di mana-mana itu sok aya sono kabojo sok aya rasa sono makanya servis memuaskan itu ya masalah balik di Jakarta gawe sono ka pamajikan datang ka imam maghrib assalamualaikum waalaikumsalam brai panto dibuka salakina luncat deh keluar nyaya penampakan bijil di Jawa imam pamajikan udang sare tuh di sisir acan kerwa-kerwi teu ke baju utang nu talina perjak sabelah sabelah kali utang disambung make paniti salakina ngadek di luar innalillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu la ilaha illallah ayo maca ayat kursi ya Allah ya son tentos aya penampakan ya Allah aya ditelek-telek geuning pamajikan keun bae goreng-goreng ge sono gabung gue digadu ku salakina gogoakan salakina da paniti nojos goreng bau nyiksa Pak punten upami bojo bapak casing nangis model itu eta geus bejeunna di kana kulkas ulah bakal ganti casing ya Allah awas neng nida ISTR istri ridho diatur ku salaki selama eta aturan teu nyimpang tina aturan Allah ina istri terakhir istiqomah dina ibadah kapna eka roha hakna halawah cek sebagian ulama non halawah amis rumah tangga bakal kapan di lamun rumah tangga diisian ku hamba anu syukur karena nikmat Allah istiqomah dina ibadah sabar tawakal yang harapan kariweuh ka bingung rumah tangga bari teu eureun ikhtiar hasilna tina ikhtiar tawakal pasrahkeun ka Allah mudah-mudahan emang manfaat hampura tina segala kakirangan 2 jam cukup lah sakitu udah balik jauh mentak penting teuing ya yang namanya kuring teh entaknya acara ka kuring ulah luat teuing kuring naik jam 8 seueuh 2 jam teh itu naon sabar ge kudu bijaksana da tebih anu caraket mah pandai saja setengah kuring itu emang alhamdulillah bisa nyumponan sok nyebut pandemi keneh kieu protokol kesehatan tetap dianggonya kuring ge makel masker gitu ya alhamdulillah utang pamajikan sabelah eta masker tanpa virus udah ada bau
masker jaga jarak kuring manurut atau kuring can pernah ceramah apa gulung-gulung pasti we kilometer masuk jaga jarak ih paling protokol kuring ya cek petugas covid nu akrab jeung kuring haji lain di pengajian wae jaga jarak di imah ge jaga jarak maksudnya kumaha jeung anak pamajikan jeung anak bisa jaga jarak tapi jeung pamajikan sorry teu bisa memang 1 meter memang make remote nu kuring jaga jarak jeung pamajikan apa ya mau jadi anak nggak cicing ini cicing mudah-mudahan sih dijaga dirasa orang sadananya alhamdulillah ke para kori Ciamis Sukamantri para mubalik para dai alhamdulillah di dia itu nih ikatan dai muda Ciamis ya Ciamis alhamdulillah kang bersama Kiai Mumu alhamdulillah tak para dai muda silahkan gabung sabab mungkin aya forum silaturahmi Jawa Barat Banten para dai muda di dai ke Mumu anjing pelantikan berenang di kabupaten untuk paguyuban para dai muda bergabung orang saling komunikasi ulah nepi kaya para ustadz para mubalik saling ledek itu iya orang kukuhkeun persatuan orang tujuan orang hayu orang jalin silaturahmi Islam wal kuat lamun teu hiji la quwata illa billah ittihad sementara Yahudi dunia geus ngancam Islam Indonesia yang ngancurkeun ayo urangna leha-leha we di dieu teh aya kakuatan makana urang kakuatan jalin secara silaturahmi wilujeng ka Kiai Mumu tah insyaallah hitmi sing diberkahkeun termasuk para anggota-anggotana amin sakit batin kuring kula kabungkur lamun can ditutup doa ku guru urang sarena punten sakit hadan Allah wa iyyakum ajmain